Ampun, ting ari emak-emaknya. Lamun keur ngasuh ngarariung kieu teh. Sok datang we ide dudak dadakna hayang barang jieun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Baraya kan ieu teh emak keur ngarariung seperti biasanya bari ngasuh budak. Tah lamun keur ngariung kieu teh sok kapikiran hayang barang dahar. Nya eta ge lamun baroga duit sararea mah osok dua DO geuninganna naon we. Kusabab kaparengan keur bararoke geuninganan. Ieu teh ningali aya anu keur ngalah sampe. Inisiatif we urang mentanya baraya. Ieu teh sampeuna can aya geus mamawa katelna. Padahal mah can pararuguh aya atuh euceu eta teh sampeuna nama. Ieu deui hiji geus ngalah serehna. Tuluy sabari nungguan anu keur ngalah sampe. Ieu teh diskusi heula masalah minyak jeung perbumbuana. Tapi alhamdulillah aya anu daek nanggung sakabehna. Da geus puguh ge lolobana mah nu keur boke ieu teh. Matak boro-boro ajang udunan geuninganan. Alhamdulillah ieu geuning geus aya sampeuna. Yap ayeuna mah urang eksekusi heula baraya. Ya seperti biasa we ieu mah urang bagi-bagi tugas. Ayeuna emak erek bagian mesekan heula sampeuna. Cikan atuh baraya pangnebakeun kira-kira ieu emak-emak teh rek nyieun naon. Ke heula ngomong-ngomong ieu teh kunaon menihara rese sampe teh dipesekna. Ari biasana mah geuning sok babari dipolopogeun teh. Tadi we kudu sesetan ku bedog. Padina mah rek dikumah ku emak sakalian ari pek teh kalakah dikewat ku si euceu ieu. Geus we tuh emak-emak rek kabur heula. Rek tuluykeun kumahan heula sampeuna lamun geus anggeus. Di dieu geus aya anu siap marud tuh. Kan ngaranana oge bagi-bagi tugas atuh baraya. Ieu teh anu dijieunana mah ukur sarupa tapi da anu sibukna mah sararea. Tuh tingali baraya ieu aya anu keur ngalakoneng oge. Pokona mah tugasna teh aya anu keur marud, aya anu keur video. Ieu emak bagian videona mah. Ngan anu ngamodalanna mah ulah-ulah sina sibuk karunya. Soalna tugas pangberatna ngamodalan mah geuninganan. Tah geuning ieu geus beres diparudna. Tuluy we ieu asupkeun konengna jeung perbumbuanana. Ngameh tambah pedo tong poho serehna asupkeun nya. Lamun geus kabeh diasupkeun mah tuluy we galo-galo. Ngan ieu teh dibagi dua baraya da sabab aya barudak. Jadi nu hiji mah di ladaan anu hiji mah henteu. Nya bisi aya anu julid eta galo-galona geus kumaha heula nya. Tuh baraya ieu teh nyieun doblang cenah caritana mah ngan bieu teh kalakah kalobaan teuing minyakna. Padahal kan lamun nyieun doblang teh tara kudu loba minyak. Aya nu resep teu kira-kira di dieu kana doblang. Untung we bieu teh ngaheulakeun ngagoreng heula jang barudak. Dasanya we pas asak teh tingali langsung we dirariung. Keur panas keneh oge langsung dicaromot tuh tingali. Lamun anu ajang emak-emakna mah acan asak da apanan anu di ladaan teh. Baraya apal teu doblang teh 11 12 jeung pizza sabenerna nama. Bedanana teh ari pizza mah ala kota, ari doblang mah pan ala kampung tuh tingali. Komo lamun dipakean topping sagala rupa ieu oge jiganana mah tamah ngeunah baraya. Ketang ieu ge make topping ngan toppingna mah ku sereh jeung ku cengek hungkul.